Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ku Gusti Allah dugi ka saah ieu dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat etalah nu ku urang disyukuri, dipake dumadeheus ka Gusti Allah Subhanahu geus loba anu nanyakeun ka sim kuring iraha cenah penutupan pengajian. Bari nu nanyakeun eta tilok ngaji sebenarna mah. Ai nu ngaji mah geus teu nanya-nanyakeun deui sebab sanajan teu ditutup ge nutup sorangan. Langsung pere sorangan. Surang ulah waka nyaritakeun penutupan, ieu maka karake nyaritakeun pertengahan bulan. Urang nanggalkeunana Senin, rawah teh Senin Salasa Rebo. Cekolot baheula mah ngahenen karasa jero. Teu beres. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi malam Senin, malam tanggal 15 disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban teh artina pertengahan bulan Sya'ban. Aya nu makekeun nisful awal malam tanggal 15, aya nu makekeun nisfu tsani malam tanggal 16. Galibna sok makekeun nisful awal malam tanggal 5. Jadi kepenting nisfuna. Aya naon gitu malam nisfu, henteu aya naon, pedah atani Jibril, cek Kangjeng Nabi kuring kadatangan malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, ya Muhammadu gum fasalli, hei Muhammad udang salat. Cek Kangjeng Nabi, wa ma hadhihi lailah, emang malam naon ieu titah udang titah salat. Cek malaikat Jibril, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ieu adalah malam dibukakeun lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Madhi ay kitu malam naon hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Ieu adalah malaman pertengahan bulan Sya'ban. Langsung Kangjeng Nabi hudang wudu, salat, pas sujud kadengi ku Siti Aisyah. Dina sujudna sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulika wa quwwati. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuluy macana panjang. Allahumma inni, terus dibaca ku Kangjeng Nabi, datang kala uhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsi. Beres sholat Siti Aisyah naros tuan
malam ieu tilok biasa-biasana sujudna lillah amat aya naon emang oh Aisyah malam ieu teh malam nisfu Sya'ban man ahya lailatal id wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma matal qulub saha jelema anu ngahirup-hirup maleman dua lebaran Idul Fitri jeung Idul Adha oge maleman nisfu Sya'ban maka moal paeh hate ketika hate-hate manusia pararae dihirupkeun hate urang ku Gusti Allah jelema nu ngahirup-hirup malam lebaran ngahirup-hirup malam nisfu Sya'ban ta ieu hatena dihirupkeun ku Gusti Allah teu dipaehkeun panari hate nu paeh mah sanajan deukeut ka masjid teu kadeuleu paeh tah mah hate modar tah mah lain paeh deui modar deket ke majelis talim ai hate paeh mah ih atuh kos kakadal bae ka majelis teh sia-sia aing paeh ka hate mun kitu mah neulebar mun cilak mata hate mun kitu mah neuleuh susu nu gede buringas paeh eta nu kitu saat-saat batur memikirkan kumaha nasib di akhirat nyana mah terus bae nyokotan duit bang ridit riba geus teu kadeuleu ku mata hate kumaha jaga di akhiratna paeh teh mata ajakan coba ge nu ngridit engke meuting-peuting ge ngajakan istighfar asana pesenen tambah deui ngriditna ih hate urang teh lamun geus paeh mah repot ciki soleh teh mah mobil paeh kudu didorong nu paling parah mun listrik paeh pararoe paling parah sekali bobogaan salaki paeh teu bisa didorong tah mah bisa usul ka KUA tah mah tuh jadi barang paeh teh teu bagus. Nah iyalah kurang ramekeun maleman lebaran ramekeun maleman nisfu Sya'ban ku urang ramekeunana teu kudu rame-rame di mana-mana cara ngarame-rame diri ka Allah berbagai-bagai cara neku salat 100 rakaat mangga ngan kudu boga ijazah heula urang nu can diijazahan ulah sailu-iluna bid'ah besi di lembur aya nu ngayakeun salat nisfu Sya'ban ulah milu ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud cara jelema kuari di partai suka Golkar sia iya suka Golkar dek nanti mah milu bae maksudna teu boga maksud blow on sia eta maksudna naon dek milu ka PDI henteu mah resep bae ka bandara Beureum iya tuh kudu boga maksud naon henteu mah lah ngilu ngeungkeuy bae tolol sia ieu naon is kapan aing mah pokona mah nu penting mah aya duitan bae eta mah goblok bentolol tah mah ulah engkeuy-engkeuyan teu puguh maksud geus urang lamun endek asup ka partai sing taliti selektif ieu partai naon ieu partai petilu ari partai petilu teh artina naon aing teu ngarti cenah gambarna bae eta Baitullah nu sok urang disembah teh jadi aing resep ka gambarna bae jieun mah ku sia gambar atuh di imah sia malah imah sia potongan Baitullah habek atuh aya resep ka gambarna mah
nyaotan teh hartina henteu ulah kudu ditaliti heula. Ieu partai na ieu mah Golkar. Golkar artina naon? Caringin. Tangkal caringin mah gede bisa pake nyuhan. Mun rubuh ka ti dieu teh sia. Tae. Sing ade ulah main nyuhan bae kiai geus loba aja sanu karubuhan tangkal caringin malodar. Nyaos ya. Jadi taliti heula dek ka mana ieu arahna mun dek ka partai, mun organisasi kudu nyaho heula arah. Ai kitu mah geus nyaho Golkar teh golongan karya. Jadi nya nama terus berkarya, artina berkarya teh digawe. Jadi sia teu eureun-eureun mun asup ka Golkar mah digarawe bae. Sia mengartikeun kitu amat sia teh emang kos kitu. Eta taliti lah lamun PKB naon PKB teh partai karung bekas. Aduh eta taliti heula terus jadi orang asupna mantep dek naon ieu maksudna naon nu diperjuangkeunana saha huluna di dituna jelema bager apa henteu huluna tanyakeun heula. Jadi ngeunaheun urang lamun ulah engkeuy-engkeuyan teu pararuguh. Hige aya nu ngayakeun salat malam nisfu saban milulah jangarana ge salat ulah tetep aya aturan-aturanana. Eta mah salat kelas tinggi nu geus bisa ceurik bari salat. Eta meunang da salat kos kitu. Urang kudu salat mah ge ieu kuduna ieu diistighfaran deui salat urang mah kudu ditobatan deui. Salat urang mah lain ngadeuketkeun diri ka Allah ngajauhan. Salat urang mah sholli sunnatan nisfi sya'ban. Lailatul Allahu akbar. 15 poe deui puasa. Angkana aing kuari di PHK. Sial jasa ta pabrik goblok. Nu saurang mah Allahu akbar bejana aing dek dikirim ka Karawang. Sial ieu tolol personalia goblok-goblok deui. Allahu akbar. Aing dikaluarkeun tapi pesangon teu kaluar. Tolol jasa ieu. Aja salat kos kitu. Heran aing mah salat si kos kitu. Beri ulah salat kos kitu. Tuh, ya jadi salat urang mah istighfaraneun, taubatan. Geus ulah salat geus caritana malam nisfu saban jang kelas-kelas urang mah ulah. Di Bandung aya di Cilember ajengan Sepudin diberjamaahkeun loba nu nentang. Nu nentangna kiai nu barisa ngaji. Ulah. Eta mah kelas Ba'dul Arifin. Jeung kelas-kelas jelema nu ngadoana lain jang sorangan. Sorangan mah delok di pikiran. Geus nemah kumaha Allah ngatur. Nu di pikiran teh umat. Kunaon jadi kararieu umat teh. Nyikiran Ba'dul Arifin mah kok aneh dek pilkades rakyat daratang ka kandidat marenta duwi. Kokos kitu sih alam kuari aneh. Dek ondangan minta duit. Dek ka rumah sakit minta duit. Gagaro minta duit. Gagaro doang ateul minta duit. Itu sih kubaha konsep. Nah kok kos gitu amat. Nah iya mikiran umat kok jadi kos kieu aneh. Aya di akhir zaman kos kieu. Nu mere jeung nu dibere bakal ngerebek kabeh di neraka. Eta nu kos kitu ngaranna ar-rasy wal murtasyifinna. Nyogok nu nyogok jeung nu disogok bakal ancul-anculan ngerebek di neraka. Di pikiran kok budaya jeung akhlak jadi kos kieu.
bakal apa moal sehingga beresan negara jelema nu hayang dipilih model kos kitu. Wawasan urang teh kunaon kada materi ayeuna deuk milih pamimpin teh lain nu boga wawasan jang ngabeberes negara di lembur teh teu pati rapi urusan KTP, SPPT, urusan berbagai-bagai urusan waris, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Rukun tetangga rukun, RW na rukun gitu, RK rukun kampung dan lain sebagainya. Ieu mah geus teu mikiran bakal kumaha ke kajadianan. Nu mabok dipilih bae. Sepuguhnya na sok joget-jogedan dipilih bae. Haju nu ngaguguleukeunna kiai. Ustad, ku sebab berada gede di berena. Panetanya hanya sok joget sok babok pan atuh ustad ngahayu-hayu isinya nak tak ustad dublon eta ditanya tak dublon aduh bahala eta coba ustad di blon-blon kurang mal daek itu ge ditolol-tolol mal daek sebab naon atuh blon kabeh tah ieu urang geus datang ka zaman model kos kieu ditafakuran. Nah malam nisfu Saban urang doakeun ye umat ulah datang kos kararieu supaya bisa tararobat. Teu mikiran sorangan umat kok jadi kararieu aneh. Ulah-ulah nu bodoh nu pinter nage jadi kos kieu. Lain hayu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis silih wasiatan dina hak, silih wasiatan dina sabar supaya ngarareuna kabeh dina agama dina negara rapih. Nah imam malaman nisfu Saban teh sagali deui lantaran kuari mah loba pendatang bisi aya nu ngahayu-hayu ngajakan salat nisfu Saban sakali deui ulah hukumna bid'ah. Geus bae kanyana usil ulah bisi urang ditanyakeun ngaulah-ulah kumaha can dalilna. Tah bisi digitukeun ku nyana. Aju bae pan kolot baheula mah dalil ya pereup ya nyawa sia aya pereup ya emang aing geus kebal teu ngadalil ya asana ngababuk ka sungut sia ya asana jantowor sia ya budak kuring teh nyaon jantowor naon jantowor eta bahasa Korea teh jantowor aduh guys daripada orang bakal ribut teu bagus mendingan geus ulah usil salametkeun diri urang bae sebab di akhir zaman kieu mah loba jasa paham na malah atuh geus teu ngararaji tapi harayang jadi pendeto iya geus teu bareres tah kitu Kangjeng Nabi teh malam nisfu Saban teh jeung cak Kangjeng Nabi innallaha la yaqlu a'mala ibadi sanyana Allah ningalikeun nempokeun kana amal-amal hambana dina malaman nisfu Saban lantaran diusulkeun dilaporkeun buku urang nu ayeuna ka Gusti Allah dibere buku nu anyar buku nu urang ditilep kuari simpan ke dihijikeun jang di yaumul mahsyar dihijikeun nangke bakalna dihujankeun nu katarima ku leungeun katuhu saadah nu katarima ku leungeun kenca saqawah cilaka aya nu katarimana ku tonggong askos saqawah cilaka ning cilaka mantak Allahumma naon kana nanti kaleungeun teh nanti kadang atini kita biyamini dan terus seterusna kadila tutini kita bisimali aumi waro izhari ulah Gusti mere kitab kana leungeun kenca jeung atawa katonggong cilaka tah kuari kitab urang malam engke tah peuting magrib tah dibawa nisfu Saban peuting dibawa teh jam 12
pas kalau tutup dibere buku nu anyar sehingga hade di tahun ieu aya kredit aya mabok naudzubillah min aya zina naudzubillah min dan lain-lain sebagainya berbagai permaksiatan ditutup berarti buku anyar alangkah bagusna lamun buku urang ketika diangsongkeun ka Gusti Allah pinuh ku kahadean ngan kapan lain urang mah tunduk bagus di mana jangan ngaji saminggu sakali ge bari nundutan datang ka imah mah remote TV deui SMS deui loba kagiatan ka dieu ka ditu mendek mana bagusna dalam saminggu mata teh coba lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV apa lobaan dipake neuleuh bujur asana nu katilu tah celi urang lobaan dipake ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau loba pake ngadengekeun obrolan-obrolan gibah ujub dan lain sebagainya atau loba ngadengekeun biduan-biduan ieu celi kitu keneh sungut lobaan pake ngucapkeun nu dipake karidho ku Allah atau dipake ka bendu ku Allah leungeun dan lain sebagainya catetanana eta engke bakal aya kabeh catetanana aya mayal fizu min qaulin illa ladai ar-raqibun atid daun nu diucapkeun nu dideuleuh nu didenge aya tulisanana malaikat raqib jeung malaikat atid renungkeun ku urang bakal kapanggih eta engke jaga di akhirat naon ku urang dilakukeun nu mantep Kangjeng Nabi sabulan Saban puasa teu eureun-eureun datang ka cik Siti Aisyah asana sim kuring ningali tuan teh henteu cara biasana di bulan biasa mah aya bukana aya puasa aya buka kok di bulan Saban mah ieu teu buka-buka cek Kangjeng Nabi bulan ieu teh bulan diusulkeun dilaporkeun amal-amal seluruh hamba sim kuring teh resep jasa mun kabeneran buku dilaporkeun ka Gusti Allah dalam kaayaan keur ibadah ka Gusti Allah masyaallah kata Kangjeng Nabi nu geus jelas eueuh dosaan hayangna kos kitu kunaon ai urang Bojong Cikupa pasar Kemis Onam leuwih ti heula tah bageus teu mikir-mikir kadinya ya Allah ya Rabbi tuh Kangjeng Nabi memikiran kadinya nya entek maleman nisfu Saban ramekeun ku urang hirupkeun ku urang supaya hate urang hirup lamun hate urang hirup teu meunang neuleuh syiar agama ieu rek naon ieu syiar haramean muludan geus aya can-can danana kakarak aya 5 juta butuhna sabaraha butuhna 30 juta kadiekeun 5 juta ayo teu da naon suka cari tambahan tolol teman tah tambahan bae ya ulah ngarepotkeun batur eta beuntak mata hate ngaran eta beuntak mata hate ngaran aya sing kletrek we keur naon ieu ngabenerkeun internet basid geus aya internetna saparo kakarak ge encan aya saparo deui encan sabaraha hitung ku sia cokot di material terapkeun ai duit ulah mikiran duit ai ka Jakarta wah teu beres tah pihak Pak Haji kos kitu gantung habek tah plek terapkeun ya bisi kurang datang ke Imam Haji kita bentak mata hate nu kos kitu mah ieu masjid ieu kaburu tah moal ieu datang ka tarawih can di keramik ieu can aya mah keramikna meuli atuh ya saminggu deui masyaallah engke tarawih kumaha atuh aya kitu ai meuli tah tah duitna tuh tukang bas geus tidak geus pokona mah kabeh ditangkes ku Pak Haji ngamal kebal hirup mah eta kos kitu tah masyaallah bentak tah mata hate tah bentak ieu mah mobil
kecil pas liwat ke masjid nuker dibangun ditaikeun kacana besi anu nanya aing lah tolol tolol jasa eta ngaranna pareum mata hate tinggal ieu mah lain jang batur ka diri urang we aing si beunta pan deus mata hate tinggal kitu bae masya Allah karim tah beuntakeun mata hate urang ngeunaheun beunta mata hate mah segala rupa hararampang ngareunahkeun tuh itu bisa ditanya ke pemajikan kunaon mewek bae antu sajakeun teh minta puasa teu boga hayang bebeja tuh bebeja hayang naon mau kena segala samping segala baju segala penting aing izinan nyandung sia cak lo kolot sial sarua jeung kabentar gelap aing henteu tah ulah loba omong geus hayu beunta ngaranna mata hate ya Allah ya Rabbi ngeunaheun beunta mata hate ieu lah urang ramekeun maleman nisfu Saban sarua jeung ngaramekeun kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha macam-macam lamun urang ningali dina kitab arifin kitab ahli ma'rifat urang kieu bae paling sederhana ba'da magrib maca yasin 3 balik hiji yasin ka hiji minta dipanjangkeun umur jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu maca yasin kadua minta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu men katilu minta dihampura dosa nu geus kaliwat baik anu indeuk kitu bere aduh cenah kiai kula mah kolot baheula teu bisa maca yasin kulhu bae sabaraha maca kulhuna 100.000 jadi atakah tangaran mata 100.000 atawa salila nu maraca yasin yasin ka hiji anu dipimpin der nya nama kulhu yasin kadua salila maca yasin nya nama kulhu ge cenah kula mah rada balelol we cenah ge bismillah bismillahirrahmanirrahim salila maca atau cenah bismillah ge cek kiai kula mah balelol kudu teu baju bismillah ge teu maju sia mah cicing bae ngadengekeun nu maca yasin geus bae di ulah macana naon geus diuk di tengah-tengah diukna geus pokona mah kaler wetan karep tukang aya nu maraca yasin nya na diuk di dinya geus jadi ceulik pinuh ku nu maca yasin kakara kedatang kamu wa ma liala ambudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un geus kos kitu geus alhamdulillah daripada HS di ditu di pos kamling dan ini jadi tengah-tengah nu maca yasin tah gunakeun ku urang pake wirid taqarrub ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala maleman eta teh maleman dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa lantaran tuftahu fiha abwabur rahmah dibuka pintu dedeh jeung nyaah Gusti Allah lamun Allah ngabogaan rahmat 100 nu hiji diturunkeun ku ari ka dunya nu 99 jaga ajang di yaumul kiamah yaumal mahsyar kuari hiji rahmat bae ge cacing ka anakna deudeuh manu ka anakna deudeuh hayam ka anakna deudeuh buaya ka anakna deudeuh ulah-ulah eta nu kaasup galakna hewan mau aya bahasa sagalak-galakna mau tilokna dahal anakna dilindungi ku maung anak maung tetep bae eta aya rahmat Allah hiji maung bae deudeuh ka anak tilok di dahar kunaon dicikupa anak dibebeskeun ka pirunan bloon paneta
eta geus biadab jasa kan jelema. Masya Allah borosot ngalahir dia geus puguh jeung puguh eueuh nu tanggung jawabna bulen balangkeun ka jalan cai kos lain manusia pan eta bapana geus puguh kabur ka mana meureun jameureun kapanggihna geus saliwat tamatas deuleu internet ditoel ajunang karak ceces kuat tepuk kudu tanggung jawab lah ya Allah di akhir zaman diri kos kieu nah maung sagalak-galakna maung tilok ngadahar anak tapi kuari bangunna loba jasa kolot ka anak biadab sabalikna anak ka kolot main ancam-ancaman cak kolot awas ya ku aing paehan sia cak anak jeuh parang sana aing sieun beureun ka kolot ieu teh naonan coba eta anak jeung kolot blon kabeh ya Allah hese mun-mun hese nyaritakeun anak jeung kolot kos kitu Gusti Allah urang kapanggih di zaman kuari teh model kos kitu tungtung nama indung jeung bapana teu bisa hees geuting teh mun cilak bae lantaran anak mamawa belati bae sanu nyaho beusi ngalengkah ka kamar loba dongeng napan kuari mah kolot disate ku anak kitu kene dari besi aya kolot di kamar bae besider saimah tungtung nama teh es kabehan pan ieu curiga itu curiga nih maleman nisfu saban di samping urang tadi maca yasin kadituna istighfar ke Gusti Allah nu loba minta hampura geus ka Gusti Allah nemah diri Gusti asana meureun sa-Indonesia bahkan sadunia panglobana dosa abdi lamun batur datang ke awang-awang dosana abdi mah nyundul ka langit eueuh deui pan nyundul ka langit berarti tapi pan Gusti mah gopu Gusti mah maha hampura abdi malam ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng sanajan dhaif tapi abdi percaya ka Kangjeng Nabi nah abdi minta hampura dihampura ku Gusti Allah Masya Allah abdi mah tukang mabok Gusti tapi abdi deh tobat abdi tukang maling Gusti terutama payung mah sendal ku abdi di palingan bae ku ari geus numpuk di imah abdi tah ieu abdi hampura Gusti hampura dek dibalik-balikeun deui ku abdi sendal nu jarorena mah nu bagus mah dek dipake bae tah teu jadi tobat kos kitu mah tah abdi tobat Gusti ka Gusti kumaha tah Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah malam ieu maleman dibuka rahmat Allah magfirah Allah geus ku aing dihampura dosa nu geus ulah dipikiran cak dihampura kita ku puarana Gusti Allah ngan aya Allah ngahampura illa sahiron kecuali tukang sihir teu dihampura tamat malam nisfu Saban manehna masih kene jual beli tentang sihir atawa nyana bisa nyihir atawa geus nyihir nyana teh minggu kamari teu tobak malam eta tata teu dihampura ku Gusti dua wa musahinan jelema anu zalim keras hatena teu daek ngahampura ka anak ka bapa ka dulur ka deung-deungeun pokona malam nisfu Saban masih kene aya di jero hate kabeung berat bu ngahampura ieu teu dihampura ku Gusti Allah tilu mudmina khamrin anu terus ngalanggengkeun nginum arak kamari mantes nginum minggu kamari mantes malam eta can tobatnya masih kene cenderung hatena hayang mabok kene bae nah ieu teu dihampura dosa ku Gusti Allah wa aqul walidain jeung anu nyentak ka indung bapa ngamarahan ka indung bapa nah mumusuhan jeung indung bapa nah ieu teh dihampura dosa eta masih ada tah hiji tukang sihir
nunyihir jual sihir nyana tobat dina tobat lagi mun terus banget tetap tadi hampur dua musahin keras ate zalim tilu jelema anu mabok teureun mabokna termasuk zina kabair nomor kaopat daan ngamusuhan indung bapak moal ditampura ku Gusti mantak mumpung aya kesempatan urang moal ka mana lumpat kaler kidul wetan kulon ge ujung-ujungna Majapahit kapanggih jeung Allah dek lulumpatan ka mana urang maksiat ujung-ujung nama Pahit tetep bae kapanggih bae jeung Allah jeung Allah bakal ditanya mending kuari mungkung keur dibuka ku Gusti Allah abwabus samai wa abwabur rahmah mulai urang istighfar minta hampura ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cara nu bagus ku bacana kiai, cara nu bagus ba'da maghrib tilu yasin tadi datang ka isya. Langsung salat isya berjamaah eta termasuk ihya unis lailatul nisf. Ngehirup-hirup malam nisfu sahabat. Mantas isya ka imah ngopi diuk nonton TV. Siapa emang kos gitu baik pagaweanan atuh eta mah oh teu jadi deui bae rek bedang pangampura teh wayahna malam ke ulah sapeting bae heula malam eta reup nu bagus bae urang sare udang sekitar jam 12 atau jam 1 didinya orang mandi wudu sholat tahajud sholat hajat istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi pendek bae astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi abdi nyuhunkeun ka pangampura tina sok kabeh dosa tina dosa nu gede jeung abdi babalik ka Gusti hayang nu panjang nu biasa kurang dipake ba'da salat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sok ditaban min jami'il ma'asi wal dzunub pek deuk nu mana bae antun deuk eta bae astagfirullahalazim li wa li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mangga pilih nu mana urang resep terus istighfar bae geus urang mah minta hampura malam engke mata datang ka jam 3:30 salat witir sholli sunatan minal witri rakaatain 11 rakaat mun teu kuat mah 7 mun teu kuat 5 mun teu kuat 3 sateu kuat teu kuat des hiji cak malaikat pohara awak sakitu dedegna ngan hiji cak malaikat teu akur jeung tanjag ai awak pohara gagahna daharna ge kadeuleuan ku malaikat teu pohara jasa ai salat witir sarakaat lah sia cek malaikat bego ulah datang ka dikitu-kitu ku malaikat nya jadi orang tegep minimal 3 geus minimal beres didinya langsung ke masjid berjamaah malam nisfu tah dihirup-hirup kos eta sederhana tah kos kitu tah eta sederhana anu bagus bah tadi teh pada isya ngaji deui atau wirid datang ke jam 11 reup sare sajam atau setengah jam hudang deui tahajud terus istighfar malam eta mah hirup-hirup komo nu geus kolotna ya aing datang teh moal ka malam nisfu saban hareup asana moal cakeun sebab karasa ku aing cangkeng geus teu cager-cager haju ieu nyareri awak asana moal cak aing moal tah itu bagus eta aki-aki kos kitu tah asana geus moal jasa bae geus jadi ngagedekeun ibadah daripada ki aing mah geus kolot geus sehat bae ya asana aing mah moal paeh meureun datang ka engke mah yeuh tah eta teu bener eta aki-aki kos kitu
bagus bahasa cek kaki-kaki buat isukan aing pae wasiat ke pemajikan mana kadek wasiat yang besi isuk pae subhanallah sehat-sehat wasiat untuk umur mantunya nek wasiat naon tuh mun ka haji pae sih ulah kawin deui naonan sugan teh wasiat naon ayah tapi tak jadi wasiat kos gitu aing yang sehidup semati cek teh cinta aing ka sia doang bang ongkos cinta ongkos sia kolot bae lo kos gitu supaya orang di dunia bebarengan ke di akhirat bebarengan omatnya ulah kawin deui jeung nu sejen ban lamun kawin jeung nu sejen mengke sia di akhirat moal bisa ngahiji jeung aing ulah ngomong kos gitu kaji kolot-kolot tinggalna lain gitu siapa kadang aja gelis bener di alam ya gaji impret setik ya Allah ngailah malam manis pun ke penting siapkan besi boga kegiatan-kegiatan di luar ibadah wayahna tarik mundur malam ieu mah malaman ibadah hiji kesempatan nu tadi dicaritakeun cek Kangjeng Nabi sayajan dhaif tetep bae mimbabi fadailil amal urang gunakeun Muhammadiyah mah nyengsarikeun kajen keunakeun nyerieun nya nyengsarikeun urang cangkel-cangkel nya sungutan nyengsarikeun urang orang ibadahnya na seserian seri sia sing jadi kunti anak sia serikeun aing ayo kajeun urang yang namanya ramekeun ku urang teu kudu berjamaah kun ramekeun urang di kamar belajar nurutan wali mah ibadah teh embung kadeurean kuno sejen hayang ku Allah bae urang mah budak malaman nisbu saban aing ngawuduk aing mantu deuk ibadah ngagedean beuteung aing ngawuduk ayo mana bedug ayo nakol bedug eta ibadah teh mah malah mah diadukeun ngadu bedug malaman nisbu saban lain teh mah lain ngaramekeun ibadah teh mah ngan teu hees bae burung ya ramekeun siapkeun kuari balik ngaji hes nuanta guys iya ngaranna kelulah jang penting persiapan guys bebejak anu di imah ka pamajikan mulai diudangkeun ya jang persiapan penting oh geus gaji waduh hebat jasa geus tungtung nama beurang hees penting molor waduh jadi nikah cak pamajikanana aduh Gusti Allah hese awak dek dilempengkeun kana ibadahna teu bisa-bisa awak urang berarti ada gangguan tina makanan minuman dedelean dedengean komo orang mun ngadahar duit pamere calon lurah datang ka bisa maca beuting istighfar ge ceulita tarohanana ceul duit kos kitu mah nundutan bae duit kos kitu bere mah gua gitu parang sana teu beunang salah bensin awak teh teu beunang salah dirasakeun urang loba ngadahar duit pamarentah bae heulanan duit pamarentah deuleu kiai nu sok ngadahar duit pamarentah tegep ibadahna teu tegep anak teu tegep kadeuleuna batinna ge leuwih teu tegep keur meme disumbang mah ku pamarentah ja bagus teh kadeureuna herang eta kiai teh herang teh eta sorot batin padahal eta kene jelema nama sieup kadeuleuna barang ku ari tek aya duit ti pemerintah di dahar kadeuleuna teh bangun kumuh ai lucirna mah luciran ku ari tapi batinna kumuh beda sorotna masya Allah tah mah teu bisa dibobodo kunaon eta bensin urang dek calon kepala desa di Mamanata nu apik mah nu hayang geus ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah lah ulah diterima duit kos kitu
Adapun milih mah kudu jebab jang pamimpin. Urusan di desa kumaha? Engke urusan-urusan anu patali jeung nagara tetep pilih sesuai jeung hati nurani aing milih si anu lantaran si anu mah hiji ka masjid bae, nomor kadua di mana ngariung aya, nomor katilu nya nama tuh bisa diajak musyawarah, nomor kaopat naja bangunan teh teu marahannya nama ieu asana nu ku aing bisa dipilih dia bisa non gitu ngamajukeun desa minimal atau bebersih cara zaman baheula teu kudu dibere duit henteu tak eta nu kos kitu tak tembongkeun tah meureun maji nek milih mana tuh kumaha nu merena bangke poean ha teu dibere moal ka ditu aing mah bebaskeun habek ya kos kitu ieu loh ngaji teu boga wawasan ulah urang mah lempengkeun pilih calon kepala desa nu mana eta teh tadi ieu asana ieu sebab ieu bisa diajak musyawarah jadi teu kadengekeun nya nama brutal merga tiluna aja sok aya bae di masjid jati dirina geus kadeuleu ku urang ai situ mah mabok bae ngabajidor bae jeung wau jeung masjid teu wau atuh ulah dipilih sebab eta milih teh pan urang disaksian ku malaikat engke teh kapan urang bakal disidang haji malaikat ya hakikatna teh Allah eta nu mantang milih si eta kunaon lalu bawa ngomong malaikat lah lain kitu coba ieu kali mah ditimbang amal eta milih kadinya kunaon panyaho eta teh sok nabok panyaho eta teh bajidor pan dipilih bae nah teu bisa jawab kan duit kan nah, mana kepala desa calon kepala desa itu hingga hiji sia ka ditu nah hiji ka bendera jahanam coba paneta urang lamun dikitu-kitu kumaha ji gede naon mantak milih eta oh nu mantak milih eta di desa teh pamimpin lamun teu dipilih nu mantak milih eta hiji salat aya bae nomor kadua bisa diajak musyawarah nomor katiluna jeung kula ngobrol mun nya jadi eta teh dek anu mata kok boleh dipilih buktinya bukti naon jadi urang ulah lalawora milih kepala desa milih bupati ke partai bakal disidang eta teh aya tanda urang teh seluruh amal urang bakal disidangkeun urang teh milih eta kunaon mentak sararieun bagi ka dieu teh bagi sieun kiai-kiai anu tafakur bae mah sieun didatangan ku calon-calon kos kitu sararieun ya aing kumaha engke tanggung jawabna di akhirat ai gedeona merena pan di mana sia-sia gade ya turutan ulama-ulama nu baraheula majuna agama nu baheula ku apik apik tetap teu maju Indonesia maju agama ku wali sanga arapik ku para ulama-ulama di zaman karuhun urang Mama Bakri, Mama Syatibi, Mama Seasnawi ararapik maju agama kadeurna barang kuari ambalaya kiai-kiai anu akur kiaina jeung orai koros naon bae dihakan orai koros mah anak bangkong lep anak lauk lep simut lep aya deui anak orai dihakan keneh bae tolol anak orai ge dihakan keneh bae bancet dihakan keneh bae oh nu teu dihakan aya suku nu mancing dihakan deui bae ku nyeuna tolol dieu ditarik kuntuna murudul eta ore koros bantea naon teu manjur ore koros teu manjur ngegel atuh lain nyerieun huntu cumplak atuh deuk naon atuh ayo keur carita sing ade urang ieu boa mang ide buan teu ka malem nisbo terutama nu karolot anu geus batuk bae boa sama boa magian buan teu wayana malem engke
pakailah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu komo lamun anu geus rada beuki mamaleman ketea salat tasbih di malam nisfu Sa'ban teh ku urang pake salat tasbih 4 rakaat besi nu encan bisa 2 rakaat tapi tipe-ting mah salat tasbih nah. Salatul lail masna sholli sunat tasbih rakaatain Allahu akbar. Rakaat awal biasa doa iftitah terus maca Fatihah maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu 15 terus ruku baca subhana rabbiyal azim kadituna subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 10 samiallahu liman hamidah rabbana walakal ulah wa kasujud baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 sabik firli beres sabik firli baca deui subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sujud deui baca deui tasbihal a'la subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 tidinya langsung naik keluar baca deui Fatihah surat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 terus tiap rakaat kitu bae eta ngaranna salat tasbih lakukeun saumur hirup sakali cek Kangjeng Nabi mun teu bisa saumur hirup sakali lakukeun unggal poe sakali mun teu bisa unggal sapoe sapeting sakali saminggu sakali mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali mun teu bisa sabulan sakali sataun sakali mun teu bisa sataun sakali saumur hirup sakali nu teu bisa saumur hirup sakali mah bloon dage bloon bin tolol bin goblok teu bisa saumur hirup sakali acan pohara jasa masya Allah ima penting tah tingke selanjutnya urang rek nyaritakeun tentang masalah diat cik ajengan musannif di hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin kamari kurang geus dijelaskeun tatu tegapan jumlahna aya 10 hiji aya nu disebut tatu kitu ariosok marga duana tatu daniyah nomor katiluna tatu ba'diyah nomor kaopatna tatu terakhir tatu gitu mutalaimah nomor kalimana tatu simak nomor kagenepna ieu tatu mudihah nomor katujuh tatu hasimah nomor kadalapan tatu mutan munakilah nomor kasalapan tatu makmumah nomor kasapuluh tatu damiko tak eta raheut teh geus dijelaskeun ku urang sababaraha minggu katukang lebeng teu inget saeutik-eutik acan poek sama sekali ieu mandek nyaritakeun tatu-tatu tersebut raheut tersebut eta kumaha engke kisosna diatna nah cek ajengan musannif imudi hati rasi wal wajhi lihurin muslimin khamsatu abiratin eta tetep dina tatu mudihah ngaraheutan sirah ngaraheutan wajah ta eta teh anu diraheutanana jelema merdeka tur muslim 5 onta namun hiji onta 20 juta kali 5 berarti saudara 100 juta
tatu mudihamatu dihulaz majelemana tuan sirah datang kakadele batok sirah atau wajah kadele tulang sanajan ditukang genceli di dia dibacok kadele tukang ngarana tulang ngarana tatu mudiha bacokan-bacokan sekitar sirah wajah tepikeun kakadele tulang nu kitu ngaranna eta tatu rahet mudiha na ieu balsanana diatna 5 onta 100 juta jelema ngabacok sirah adol kurang batokna ajur bahkan belah 100 onta 5 onta 100 juta berarti atau ieu dibacok kurang kadele rahangna 100 juta mudiah teh kos insyaallah. Nomor kedua Hasyimatin maidohin asyaratun aya nu disebut tatu Hasyimah. Tatu Hasyimah mah ieu terkena diatna teh 10 onta lantaran Hasyimah mata simuhu ngancurkeun kana tulang ai tadi mah ngan sakadar kadele tulang teh mun sirah kadele batokna mun rahang kadele tulang rahangna mun di sisi celi kadele tulangna eta mudiha ai ieu mah kabacok atau lamun kurang make kitu halu bah remuk ngaranna tatu Hasyimah ieu mah 10 onta sebab leuwih dahsyat tibatan mudiha berarti lamun 10 onta hiji onta 20 juta berarti sabaraha den 200 juta ada besi urang naudzubillah min zalikum si aju di Indonesia mah teu anggeus eueuh undang-undangna teu anggeus lantaran eueuh undang-undangna lain berarti selesai ke diselesikeunna di meja hijau terakhir di hareupeun Rabbul Jalil Gusti Allah Subhanahu sing ade insyaallah. Wadunahu khamsatun tatu Hasyimah disertai jeung ido 10 lamun teu ido ngan dibabuk doang remuk 5 lamun dibacok kadele tulangna bahkan potong tulangna atawa hancur 10 lamun dibabuk doang teu kadele ngan remuk 5 nu kos kitu geus anggeus diatur ya Allah ya Rabbi Gusti wakila cek sakaul mah eta mah hukumah ai hukumah maksa kadar asup kana torog menorog geus lamun sakadar dibabuk doang mah kemudian aya eumeur sirah misalna atawa ieu misalna kemudian nyana aya geuneuk aya gede di dieu na ieu tulang mun dicekel nyeri ngan teu kadele nah eta mah kaasupna engke Hasyimah bidunil idoh 5 onta cek sakaol eta mah sakadar hukumah teh torogna bae mun ka dokter sabaraha hukumah kos Umulna kolatin khamsata asyara dina ngalaksanakeun tatu munakolah tayeu nur eta mah kaasupkeunana ka diatna 15 onta sebab tatu munakolah mah di samping rusak pindah posisi tulang teh ieu mah pindah posisi oh jadi acak-acakan tulangna
mengso hese dilempengkeun lagi ku tukang urut teh eta mah kudu diacak-acak heula kudu diremek-remek heula karak bisa dilempengkeun ieu mah urusanana sekitar sirah netel 15 onta berarti lamun 15 onta hiji ontana 20 juta kali 15 kali seberapa 300 juta wa mammatil zulusudia ya tatu mamumah yaitu mamumah nu tablau khariyatat tadimag eta mah bisa mocot kana wadah uteuk ieu ngaranna tatu mamumah mah tulangna kulantaran ku urang dibacokna di dieu tadi dieu doh coplok tulang ieu batok tulang coplok na eta mah sepertelu diat lamun diat 100 bagi 3 berarti seberapa 100 bagi 3 berarti 33 anu 30 baik kuari 33 kali 20 seberapa 3 kali 2 genep nu 3 tadi seberapa genep berarti genep ratus genep puluh nu sepertiluna entah kos gitu beuki luhur diat